Masakan kacang buncis balado di taman lauk udang sauprit tuluy dihuapkeun di teras sareup sabari nempokeun panon poe bijil. Tapi ki heula ieu teh sama meh urusan eusi beuteung. Urang ngaliretan heula kaca nu geus cara mero. Da teuing imah kaca ge mending geus teu mangrupa aya loba bocil mah geuninganan. Heueuh da rasaan mah anyar keneh teu diledotan. Komo belah luar mah bari usum halodok kat pinu ku taneuh ngebul. Tah ge teh sabari nyeusehan menang ngelabkeun karimoekeun tapi moal kadipoekeun ayeuna teh geus teu kuat kerebekan beuteung. Heueuh mending geus sing koceak hageun keur dijijilan ku sangu. Nyanguna mah da geus tadi isuk aya nama urang ngasakan deungeunana. Boga buncis saperepet buncis mehong jeung lauk udang sakamari ngasakan sebelah. Urang hiji keneh asakan cing teh ameh ngeunah. Tah teh mentikan buncis narek dihareup sabari ngangin soalna hareudang teh geus ulap-ulap kaca teh geuninganan. Heueuh pangeuning isuk-isuk udarana seger keneh meuni geunaheun. Tong dilaci urang sangsengkeun anu mah buru-buru masak. Geus karasa peurih geuning teh beuteung teh. Tadi ge da isuk heulakeun barudak we dahar teh dadar enog. Urang mah isuk keneh teh sarebel keneh geuninganan. Ari barudak mah pan lamun teh diheulakeun di jijilan isuk-isuk sok kaburu kapiheulaan ku jajan geuning. Entakan isuk-isuk teh memeh nanaon teh ngawapan lah barudak kudu papinter-pinter we pokona mah. Pan ari geus juapan sang Umar ge naon-naon ge jongjon. Tah ieu ngasakan amprak nu simpel-simpel we rek dibaladokeun. Kenaik lah masak ngladao ge da barak mah dahar. Ieu mah jang undang we soranganeun da barudak kembal karuateun. Moal dikabehkeun da udang ge peasa 10 siki we. Engke pansesana urang goreng tepung jang barudak. Sakieu ku soranganeun piraku we atuh teu waregnya ceuk. Keur diasakan mah jiga saeutik ieu teh. Ari pek teh kuat 3 kalieun di dahar ku sorangan teh geuningan ceuk. Isuk beurang sore we pokona mah teu masak di jang urang. Aduh ieu nikakeun amu cuy kieu. Yap lah cenah mah urang mamam heula tong diengke-engke geus teu kuat ih lapar. Tah ena mah daharekna teras dihareup moal di lalawang panto wae. Sabari ningalikeun panon poe bijil coba geunaheun aya angin sing hiliwir. Alhamdulillah nikmatna teh dobel-dobel ieu mah tuang teh ceuk.